Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun salam tiga luga nu ngajawab salam mudah-mudahan sing ngarasup ka jero surga. Udasan amina jeung ngajawab ge. Kapetir jalan aleur ka makam jalan sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik. Tahun salam daun tales katingali kusim kuring bapak-bapak ngajawab salam masih kene leuleus. Kahadiata daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh urang Cihanjuang keur mikiran hut. Ya maleng goreng sangka suhudon ka orang limpas Cihanjuang di sinu hadir aya nu boga hutang beres pangajian sing lalunas. Anu amina bedas ada gede hutangna. Alhamdulillah gede hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ta'atur ti payun karsana pamandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambah-tambah kabarokahan ti Gusti Allah. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu kujisim kuring dipihormat, wabil khusus para kesepuhan, para tokoh masyarakat kersa Bapak Kiai Haji Sahroji MUI Desa Cihanjuang nu kujisim kuring dipihormat, kekalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Rohedi tokoh agama Desa Cihanjuang nu kujisim kuring dipihormat, kekalangkungan kakersana Bapak Kiai Asrofuddin nu kujisim kuring dipihormat, kekalangkungan kakersana Bapak Kiai Atta Amrullah nu kujisim kuring dipihormat, kekalangkungan loba amat Bapak Kiai Haji Badrus Salam nu kujisim kuring dipihormat sekaligus panitia rojaban Bapak Kiai Haji Atib Tobroni nu kujisim kuring dipihormat, Bapak Jahuri, Bapak Kunen, Ustadz Nurdin. Urang doakeun mudah-mudahan para kesepuhan sareng sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal aparatur pemerintah nu kujisim kuring dipihormat keresana Bapak Kepala Desa Cihanjuang nyatana Bapak Cacu Sukardi. Urang doakeun
mudah-mudahan Bapak Kadesna sing barokah amin. Dina raraga ngahayat dayah ngolah kana ieu desa sing manfaah kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Oge teh kalangkungan kakeresana kadus RW RT yang berjuang bersama kades bersama urusan ieu masyarakat mudah-mudahan sing dibarokahkeun sadayana amin. Oge doakeun khusus ka Bapak RT nu perlente urang doakeun Bapak RT na sing disabarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab jadi RT di zaman corona teu gampang hese kacida. Komo lamun aya bansos turun ka RT dibagikeun ku RT henteu kabagian pasti nu disalahkeun. Aya nu sok nyalahkeun RT teu menang bansos. Teu menang bansos teh bibirna nararai kos minyak goreng. Lain cenanya aneh di community mimiti aya corona menang heuh nu menang bansos teh aneh emang nage RT mah dulurna wae nu dibere teh. Aya nu kitu aya. Awas ulah sudon goreng sang maka tingali prokes eta nu diayakeun ku para pamarentah teh eta teh hasil nasihat para ulama. Nu kahiji jaga prokes yang namanya jaga jarak. Kudu daek jaga jarak. Alhamdulillah kula satungtung ceramah usum corona Pak Kades selalu jaga jarak. Can pernah aing ceramah na tonggong nini. No atuh si horeng eta ulama ngabejaan lain saukur jaga jarak jisimna tapi jaga jarak tina kamaksiatanana. Nu kadua sing daek make masker eta kieu teu make cek lurah ieu aya Pak Lurah di mobil. Kan saya tahu yang boleh tidak memakai masker satu yang berolahraga karena butuh sirkulasi udara. Nu kadua keur nyarita sabab kudu jelas tina bahasana. Entak meunang kula mah teu make masker. Engko masker kula mah khusus buatan pamajikan. Jadi ku pamajikan teh dijieunkeun alhamdulillah. Abi lamun naik ceramah ulah masker di jalannya, wios kuning dipangjieunkeun, siap bos, sing goreng kutangna dipotong dua. Nepi kana aplok dipake Nabi wir ku aing kitu. Mun make masker eta lain hayang ceramah hayang balik urusan teh nya. Entak sok jajal akang mun hayang selamat pakai masker dari putang pamajikan. Nu 3 tahun teu disusun. Insyaallah moal beunang ku corona. Kan langsung innalillahi eta mah. Masya sing goreng naon? Rasul ngadaukeun salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna. Sing horeng lain saukur masker hakiki nu dipake, tapi masker majaji. Apa yang keluar daripada mulut kita nggak boleh menyakiti hati orang lain, betul? Ieu mah tina corona hayang salamat, tapi tina congorna riweuh wae. Kabatur kadang-kadang sok neangan kagorenganana, bener teu? Itu menang bansos gahaya we diaromongkeun RT RW na. Masya Allah bangga wilujeng doakeun qari'ahna rek uih sing disalametkeun ku Allah amin ya robbal kitu santri mah aya qari'ah mah aing teu dideuleu dia oh dia molotok kadinya sama paling saya sarua jeung aing cuman masya doakeun sing barokah ilmuna amin ya robbal. Jadi ulah gara-gara corona orang goreng sangka sesama betul kayak menang lah bansos BLT kos itu teuing teu meunang ge nu penting dirizkian ku Gusti dari bagian rezeki mah moal pahir moal najan diatur ku sasage moal pahir milih tepahili-hili bab jamaah moal pahala geus diatur tirituna Bapak Lurah anu bager sok haho-haho wae kamari mah di kadomas kitu teh lurahna kahareup nyawer kamari tapi teu nyai nama kitu geus diatur tidit. Nah, jawab bisi salakina nanya masya ngaji menang naon lah geus diatur tidituna panu mah yandu. Jadi ulah nyalakeun geus bae ngadoanya mudah-mudahan corona segera diangkat ku Allah amin. Da kamari mah geus rame bersih corona teh keur mulud mah. Ayeuna we datang di mawa indungna. Karek Ramadan meureun indungna kita datang. Kodong deui tanteuna, antekron ngaranna teh. Nonton TV gablekna politron gitu kahareup datang. Geus urang mah pasrah bae ka Allah. Ngan urang ngadoa ka Gusti. Amin ya rabbal. Utamina ka para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipayunan ku para sepuh sadayana
miwah perjuangan para pemuda-pamudina yang sangat luar biasa. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Yakin kula lamun orang dia pamudana geus pantar kieu resep aktif dina acara-acara keagamaan, resep aktif dina acara syiar agamana Allah, maka yakin biki kaharep ieu Cihanjuang bakal biki barokah. Amin ya rabbal utami nasim kuring aturkan rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima kenana ningali nu hadir sakya lobana alhamdulillah Gusti ieu nu balalager anu rajin resep ngaji resep silaturahmi sadaya nu hadir sing palanjang umur sing barokah milik rezeki sing harasil cita-citana sing hampura sadaya dosana isi aya nu tani mudah-mudahan tanina sing subur nu usahana sing makin makmur ya rabbal supados senyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu orang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udag pamaksana urang taramba ieu ngajina insya ngasatacan kula ngadadar ketuntung pusing hati jadi jajar carita hampura leuwih ti heula jauh di jujuk anggang datang di Kabupaten Bogor eueuh maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan kula uninga Pandeglang daerah santri Cihanjuang seueur kiai bahkan Banten darahna para wali kula madatang ka di seja silaturahmi nu dipamri taya sanes barokah silaturahmi urang kabeh panjang umur bari gampang rezeki amin ya rabbal. Kita tadi kurang ada ini ku MC, ku kang ngaji segalanya. Wah mau balik kondang, ling kondang kandang doy nya rame na YouTube, rame na Facebook. Saya itu tidak punya channel, saya tidak punya channel pribadi. Kamu dia ayeuna ieu izin cenah rek di-upload Kang, mangga. Kula mas ukur nitip, sabab wallahi Kang, 8 tahun jadi mau balik sana jangan loba di YouTube, kula can pernah menang saperak ge aing tina nu ngalapdon. Can aing demi Allah na oge. Ngan amanat we kasetnya lamun ieu uploadan aya hasilna nitip kaula momentari dona 25% bikin ka kieu di lembur ente insya kitu bae kurang mah da kawin mah jauh ongkoh da kos kieu teh aya iklanna cenah jak batur we ge tadi cenah tukang akang we nyeun uploadan sorangan para heuing mah hayang lembur ka lembur tadi Kakang Haji Badrul Salam Kakang Haji Atuh ge dicarioskeun di bumi pan abdi datang jam 6 subuh sabab berangkat simpul nanti Bogor tapi di Cianjur Pak Lurah terus dilupae gitu terbalik mencek HP mangges lobet arek ngecas tadi bawa casan nama teu mawa casan di imah gitu pikiran ulah ka mana karep berang-berang mah nya Masya Allah tak balagur panitia oke can balik can kieu ira balikna Jumat karep bisa balik ka imah meureun kumaha kieu berkat basi aing teh kitu kumaha terus rumah ganti ku akah langsung nyangan beas yes pokoknya mah alhamdulillah sing barokah panitia sadayana amin entah kula mah heuge bae lah arek direkam kumaha ge heuge bae ngan kula mah polos bae dibikeun kakang keita tawaran daripada televisi asup TV mung kula muat ibu kumaha ge aing mah awakna gede Masya Allah iya mah seja silaturahmi sugan we barokah silaturahmi pasti beres ceramah di mana-mana oke bakal menang dulur pantadina kula teu wau ka orang dieu teh limpas teh Cihanjuang datang ngaji ka dieu dibere tempat istirahat wau beres ceramah jadi nambahan dulur keun masalah eta mah geus boga dulur kobong kula keur dibangun kerek minta doa supaya lancar pembangun duit wah pikiran anak ulah mikiran duit yang penting amal ibadah hirup mah kudu loba amal ibadah ceramah mah ceramah be rezeki mah Allah nu ngatur daripada cicing di imah mantak ngalobakeun hulang-hulang bener parah orang di imah tadi pikiran teh eta we duit hutangnya Masya jamaah nu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala supados tanya tolong kana waktos acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membumikan salat merawat amanah kayak orang bahas insya sabab emang inti daripada Isra Mi'raj dibawa ka ditu oge lumpat nama karena bab salat karena memang cer Allah wasta'inu bisabri wassalah kudu marenta anjeun tek geura marenta anjeun ku sabar jeung ku naon teu aya salatna so
hirup liuk eueuh ragap kaya nete sempek nincak semplak keretbakeun pusat ban kokoro nyoso barang sakrosa hirup susah wae sing loba salat duha bener teu hirup dihina wae salat tahajud hirup aya kahayang can laksana salat hajat hirup rumah saloba dosa salat taubah hirup bingung santri milih awewe nu mana bakal pipamajikaneun salat istikharah hirup loba balai salat tolak bala hirup hayang ka neraka tong salat jajal we sok teu salat moal kali itu balikna mun hayang ka surga berarti sok kula mah hayang nanya kiai bener kan salat hebat bener aya mun bener salat hebat aya teh salat nu bisa langsung hasilkeun duit aya salat mayat cah ditu bener gue eta mah da pula keur dikobong atoh mun aya nu maot dan ngaloga teh innalillahi yes ada di naukeun dia moal hirup deui mending di yes pugu-pugu aing batur ka masjid ka warung ngahutang gelas sendal Assalamualaikum salam naon jang santri ngahutang sendal teh jepit kada duit 10.000 oke ira mayarna geus nyolatkeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah batur maca Fatihah surat cileuk nu ngabagikeun nu dieueuh bae mun eueuh aing moal bisa bayar hutang urusan itu ila aya nu ngabagikeun ahli waris geuninnya mamawa amplop ngidor aing bagian mana ngelot husu macan alhamdulillah syukur bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dibere amplop hiji na kantong mana lewat aing mundur ngiluan ke jaran kadua supaya menang dua orang mauheun tengah ngabageuna geus yak head dihareup maju dewe ka hareup Masya Allah barang keur ngadoa batu ngadoa aing mengintip isina yang dipolototkeun 5.000 isina cing baru aing kurang goceng ya hutang cing ya Allah kurang goceng Gusti di mana goceng di mereng aki-aki batuk digireun oh rupana isukan goceng di dia ya cing Masya mantap loba santri di sing barokah amin ya robbal santri mah kudu semangat ya kayak kurang bahas insya Allah tuh jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jadi ngeunaan kana salat naon ge aya ku salat mah insya Allah ngan ieu perjalanan Rasul yang menang kewajiban salat teh luar biasa Rasul diuji ku Allah subhanahu wa ta'ala pertama na dulu masa sebab terjadi Isra Mi'raj apa nyatana Rasul keur menang ujian cobaan yang luar biasa di Mekah Rasul sudah tidak ada penghargaan sedikit pun dicerca, dihina, difitnah bahkan diancam untuk dibunuh ternyata benteng pertahanan yang membuat Rasul semangat dalam berjuang Allah candak saha mamang nu ngaranna Abi Thalib saha pamajikan bernama Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ditilar di alam dunia dicabut nyawa di tahun yang sama maka Rasul ngagaduhan sifat aratul basyariyah sifat kemanusiaan di mana kemanusiaan teh lapar Rasul sok mam Rasul haus osok ngaleut Rasul ngantuk osok bobo maka ayah sosok yang beliau cintai wafat meninggalkan beliau selama-lamanya sifat aradul basyariyah Nabi ngarasa kalengitan kutu ayah batur nu ngaranna Abi Thalib jeung Bunda Khadijah dalam berjuang dakwah nyiarkeun agamana Allah karasa ku Rasul peurih jeung sedihna kalau sudah tiada baru terasa bahwa da pura-pura apa bantuan atuh sungguh berat aku rasa kehilangan sungguh berat aku rasa hidup tanpa Masya Allah biduan kabeh nu hadir orangnya karasa ngan Rasul diuji ku Gusti Allah sabar ia salah satu penyebab Isra Mi'raj karena sesuatu itu tidak akan pernah terjadi lamun eueuh penyebab walikulli syai'in sababa dan dari setiap sesuatu itu ada penyebabnya kunaon masyarakat limpas Cihanjuang daek riung mumpulung di Darul Ulum berbayaksa di tempat anu mulia ngampar di tengah jalan diuk najan papanasan kunaon atuh
kunaon diuk di dieu aya raja bang unggal poe teh di tengah jalan mun digiles mah ku motor unggal poe teh masang tenda unggal poe teh nyewa salon unggal poe teh kiang balap muda datang ka dieu teu unggal poe datangna ibu ka dieu datangna kula ka dieu aya sabab di antara sababna nyatana peringatan Isra Mi'raj kunaon bae eta si ibu batur mas sesenangan batur mah bubungahan nyana mah ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga meneng olahok kembang kadu melotot mata simeuten batur mas seserian mainna mah hulang-hulang sorangan kunaon atuhku sing horeng keur mikiran kelohor jadwal mayar hutang Bang Emok aya nu boga hutang ka si Emok aya apa loba doakeun ku kula nu boga hutang ka si Emok gosipa bangke jeung sajabah nu riba sing geura lunas loba rezeki jang mayarna geus lunas ulah nginjem deui mau kumarek lunas saminggu deui caminggu hareup lunas rek miluan deui moal hareup biar beres atuh cenah kiai lamun teu nepi si Emok di saat ti kiai main boga duit di mana? Lain cenah kiai nginjem kadulur mah tara dibere. Salah maneh. Nginjem kadulur aing nginjem darah tinggi mah remah jantung. Nginjem kuat menangis. Tulungan kuing ce. Minggu hareup dibayar. Tinggi rabua mayarna. Ayeuna mah bululun teu percaya lompat ka si Emok. Bener teu? Daripada kasih emok mah amparkeun sajadah kan tadi kula ngomong bumikan sholat tuh judulna ge jadikeun sholat teh dasaran urang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala hirup susah wae sholat duha amparkeun sajadah keun salaki di sawah euceuna sajadah nu salaki di sawah si eta ngariung jeung si emok budak maut deui berjanji sumpah nasabah aku berjanji budak maut bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar nanti aku yang bunuh dibunuh sorangan lain aku yang nagih aku yang bunuh nah odo ning ampalkeun sajadah salaki keur macul ece ruku salaki macul ece keur sujud salaki beres macul diuk nagalengan sawah handapun tangka kalapa pamajikan ngadoa Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah kalapa murah kabeh beledak terus salaki goblok aya nu ngeluh aing sugan ieu sing goreng doa pamaji kalapa na eta dicokot dibelah bae ku salakina nginum cik kalapa dadak sakala eta salakina sakti manggulang-mangguling topose bocah ieu terjun ke disukmakan dange dewa gagah eta salaki ku gagah-gagana kumis sagede galengan lamun kumis sagede galengan sagede kumaha biwirna coba geus pikiran asa gede tengah sawah ieu beunanya seger deui macul deui keur macul pamajikan ngadoa wa in kana fil ardi fakhrizhu kalau memang rezekiku di dalam tanah keluarkan ya Allah belut ngarajo sorang insya Rasul diuji ku Allah sabar dari sekian banyak nabi dan rasul 124.000 nabi jeung rasul kur hiji nu di Isra Mi'rajkeun saha Kanjeng Nabiuna Muhammad ya Nabi salam alaika ya salam alaika ya Habib salam salawatullah alaika mudah-mudahan orang menang syafaat Kanjeng Nabi amin kedua orang berangkat baik ngisokeun perjalanan Isra Mi'raj supaya orang bisa nyandak hikmah nyandak pelajaranana di mana Rasul Isra lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa tipeuting di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Rasul Isra di masjid ke
lain ti imah ka imah, lain ti warung ka warung, lain ti mall ka mall, tapi ti masjid ka mas. Si horeng ngagambarkeun Allah ka urang nyontoan bahwasanna di muka bumi ini tidak ada tempat terindah, tidak ada tempat termulia tibatan mas. Palingan kolot baheula geuning Kang sok ngagambarkeun masjid ku bahasana ngan urang teu pati ngarti sabab make bahasa siloka. Naon siloka teh? Silo lamun teu dibuka. Geuning osok kolot bahasana kitu. Gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murag baling binglan jeruk manis prakdung dum korek menyebutkan gitu bahasana kan. Gedung dohor kali sambung naon dimaksud ku dalang masjid. Gedung nuluhur darajatna lain gedung nuluhur bentukna tapi darajatna nyatana masjid. Mana ciri masjid mulia? Anu head teu meunang asup ka masjid, anu junub teu meunang asup ka meunang teu urang junub di masjid teu meunang. Najan ibu mabogaan gedong sigrong hadedang resep dembong digigir garasi masjid di tukang kolam renang di hareup patama nu curcor caina herang imahna tingkat mewah luar biasa. Nu head meunang asup, nu junub meunang antak ciri hebat muliana masjid. Sepiting trim pagulingan, sepiing pamrih lameing gawe, tempat kurang neangan ridona Gusti. Pepetetan samia murag bakal murag rahmat kanya Allah. Jang saha eta rahmat muragna balingbing lan jeruk manis. Ibu apa teh buah balingbing? Apa buah balingbing? Mun dipotongan barasi kicongona baraha lim jaja baik teh dia bisi uing nu bohong jaja neangan buah balingbing potongan kurang bakal congona teh 5. Jadi naon maksudna? Nu bakal menang rahmat ti Gusti Allah nu daek salat berjamaah 5 insya tinggal orang buka. Di mana Rasul Isra? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dina kitab Baina Madadir karangan Syekh Nawawi Tanara Banten dicarioskeun bahwasana Kanjeng Nabi dina Isra tujuan utama Masjidil Aqsa namun Rasul diajak eureun dina 5 tempat. Bara tempat gambaran hasil Isra Mi'raj teh bakal ngahasilkeun kewajiban salat nu 5 waqtu. Nu kahiji kanjeng Rasul aya luhureun tanah thayyibah malaikat Jibril ngandika ya Rasulullah naskutu fi hada makan lima daya Jibril urang liren sakedap Gusti di dieu kunaon liren heula we sakedap. Rasul liren dianggo salat 2 rakaat berangkat deui di jalan ditanya ku malaikat Jibril ya Rasulullah nah anjeun apa salat di mana? Teu apal Jibril tadi teh Yasrib tanah thayyibah. Kaula mah teu apal eta di mana. Memang can apal tapi engke bakal apal sabab anjeun Gusti bakal ku Allah hindahkeun, bakal ku Allah hijrahkeun di kota asal lahir anjeun ayeuna Mekah ka tempat nu tadi anjeun salatnya tanah thayyibah yang sekarang kita kenal adalah kota Madinah. Hoyong ka Madinah hoyong umroh hoyong doakeun ku kula sing loba rezekina amin, sing kuat nasibna amin ya robbal. Tuh Masya Allah naon si hikmana jang urang palurah Rasul can pernah ka Yasrib, Rasul can pernah ka tanah thayyibah tapi Gusti bejaan 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul dihijrahkeun ku Allah di Mekah ka Madinah. Hijrahna terjadi teh? Jawab, hijrahna terjadi teh? Jadi maka urang pelajaranana kudu hirup di alam dunia ulah sok lalawora urang bakal ku Allah hijrahkeun. Di mana? Di Pandeglang ka Bogor mangga ai kersa mah, di Bogor ka Pandeglang heug ai daek mah, tapi nu paling pasti kalawan nyata urang bakal ku Allah hijrahkeun di alam dunia ka alam barzah. Benar? Maot moal urang maot moal hirup di mana ayeuna?
dunya cek mang santri kalimah pilmadi tina dunya teh dana yadnu dunuan daniun kalimah isim tafdil adna nuduhkeun kana muanas dunya teh temporer teu lila kabeh jelema bakal qolo hijrahkeun ieu pelajaranana diajar nyawang mangsa nu bakal datang da urang teh moal salilana di dunya pasti bakal mulih ka alam bako ka alam barzah geuning aya kolot baheulanya lamun ke rengais incuna geuning nya mewek wae sok aya incu teh nu tengah putih mewek teh budak teh nya sok dicarekan pannya ai urang mah teh mewek wae sama budak teh ente capek lu repeng sia mewek wae jurig jai budak teh beki we ngaguak disebut jurig mah mana jurigna jangan jurig eueuh salah kena tere tanu hees jurig mama eta mah bapak heuh bapak sia jurig keur kieu mah nah wudu kolot baheula mah bagus budak mewek teh diajakan sholawat diajakan aku idul iman ujun hidam bako mukhalafatul hawadisi kiamu binafsi wahdaniyat kudrat iroda ayeuna mah lain budak mewek diajakan tiktok ayeuna mah ilang gitu gelis ieu bener itulah kolot gelong atuh mantap budak ayeuna mah lain resep kana agama lobana resep kana hap bener teh di masjid hap di pasantren orek sakola rek daharan jarang ini mah Indonesia mereka dahar ngadoa teh cekrek foto update status nyatu jeung jengkol betul Masya Allah pika di Bogor makang lain saukur jelema setan geus main HP malam Jumat luhureun kuburan ditanya kudu jaga makam saat luhureun kuburan setan kenaon dia luhureun kuburan di jero kubur awasinya ngan sinya si gelo maka luar-luar ye kolot mah baheula budak mewek diajarkan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah budak ayeuna mah lain tuh anak taha teulik ae nya ditatep kasep ge tatep ieu mah ditatep anak tadi anak laja koneng jahe kusia kadinyakeun ieu mah ditatep ti laja timbe ti ucing timbo tai kebo di kadinyakeun entak budak hese jadi nate hersen ulut kamu jadi indung ba sabab jadi letik geus teu diaku ku kolot mah anak taha dendam ya budak nepi ka kolot coba di Jakarta balik mau Fortuner duit sakoper indungna aya sisieun sawah cicing we keur ngahihih jang balik siapa engkau indung maneh ieu kaulah ngomong naon inget teu kaulah indung anak taha eta mah mama heureuy tidak ada kata-kata bercanda untuk sesuatu yang menyakitkan itu sekarang dengarkan pembalasanku wahai orang tua mama taha dibales ku anakna ai kolot mah ye kadang-kadang ku laguna bagus bener teh cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuten los ka kolong bapak satar mah apa lagu eta cingicang keling manuk cingkleng apa eta los ka kolong bapak satar eta lagu Sunda meuni geunaheun turun hujan alhamdulillah terus ya terus mun jama usik aing ge balik ya ada uing mah geus dibere alhamdulillah siap terus siap insya tuh eta lagu Sunda tapi mere pepeling cincang kelincing orang limpas jahan juang hayu babarengan orang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang ling sing sering hudang ti peuting codah anu bager aya codah aya sing sering hudang
tapi ngali ibu-ibu galis mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta ake kolor heula ulah baduh esuari maksudna hudang ti penting teh naon sih Kang salat osok tahajud osok Kang lamun keur susah hungkul bagian susah we tahajud ngudangkeun salat kena bapana aya naon geulis urang tahajud yuk siap beres tahajud salaki ngadoa ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud ya dzal jalali wal ikram Kang aya naon izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon siapa ngadoa tara diijabah akang mundur maksudna pergantian pemain neng nu ngadoa akang nu amin sia bisa ngadoa muridna Haji Badrus Salam cek Kang Haji lamun ngadoa yang diijabah sing sungguh-sungguh buktina teteskan air mata ceurik ngadoa teh kunaon kudu ceurik budak ieu tadi bari ceurik dibere ku urang tapi heueuhnya harga taram siap hampurannya Kak kunaon neng mah teu bisa bahasa Arab rek make bahasa Sunda ngadoana emang meunang Allah mangartieun ieu daripada siaru bana-bana teu kartu sorangan harga taram ngomong wae siap ceurik mewek tengah peuting ya Allah ya Rabbana salakina ngintip wah bener mewek tong ngagoda wae belegug amin we maneh mah ulangi deui ya Allah digoda bieu mah doa ulangi deui ya Allah ya Rabb dipikir dibulak-balik sesalakina kakarak ada doa kiai dipapai dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga tiba rajang manehna teh jelemana ieu ya sama yang dibawa belegug dimimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah balangsa sesalakna najis amin oge ngadoa sama nyinggung dewek eta mah naudzu berangkat deui Kanjeng Rasul kahiji berarti hikmana urang ulah lalawara hirup di alam dun nu kadua Kanjeng Rasul eureun di mana di Sajaratul Musa gambaranana naon jang urang pelajaranana sabab cek Nabi innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati sesungguhnya hikmah isra mi'raj pelajaran untuk umatku aya pelajaran naon nu kadua Rasul eureun di tempat bersejarah ternyata kita hidup di dunia jangan pernah lupakan akan sejarah ayana Indonesia nyatana darah kalau kurang baheula para pahlawan anu merebut kemerdekaan Republik Indo maka tadi kula ngadenge sambutan ti palurah luar biasa wahai para pemuda geus tinggalkeun minuman keras batu es dikeletukan dia geus tinggalkeun naon hubungan bebas geus tinggalkeun perkara-perkara maka ngundang murkana Allah kenapa karena kaat kalian berbuat durjana sarua we urang teh geus ngundang murkana Allah lamun ngundang murkana Allah teu saeutik bencana datang melanda dunia betul panu dulu orang ya dulur orang tetangga bahkan tetangga Pandeglang Serang kemarin berduka dilanda banjir kunaon pasti eta banjir aya nu ngondangna betul makana wayahna wahai para pemuda tong dihancurkeun ieu ku negara urang kunaon pergaulan bebas minum minuman keras ulah bener cek palurah ngariweuhkeun palurah nu kitu mah nu mabok subuh-subuh sosoloyongan anjing pokona mah pokona nu macam-macam ka aing didodet ku aing kabeh awas pokona mah kapanggih jeung ka Haji Badrus Salam rek ka masjid anjeun rek ka mana ka masjid salat subuh maneh rek ka mana arek milu rek naon salat subuh nah sia mah mabok kenehnya balik sakali itu mandi heula teu mabok ieu haji sia teh mun bener sia teu mabok salat subuh berapa rakaat 4 rakaat wah bener mabok balik pas balik kapanggih RT rek ka mana ka masjid berjamaah rek naon salat subuh kedeung heula sia RT memesia salat subuh aing nanya ka maneh teh salat subuh bara rakaat 2 rakaat bah mending balik teh lah kunaon aing nyebut 4 rakaat ku Haji Badrus Salam kita balik komo maneh nu 2 saeutik nu bener itu balik bareng jeung RT naudzu awas cintai NKRI jaga dengan cara apa jadilah pemuda harapan bangsa anu tadi cinta karena negara insya nu kadua sejarah ayana agama siapa tuh para ulama
tuh para aulia, tuh para kiai, tuh para santri, calon-calon penerus estafet perjuangan agama Allah. Cintai muliakan para santri, cintai muliakan para kiai. Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhala jannah. Jalma nu ngamuliakeun kiai sarua jeung muliakeun kula cek Rasul. Jalma geus ngamuliakeun kula sarua jeung ngamuliakeun Allah. Wa man akramallah dakhala jannah. Maka jalma nu ngamuliakeun Allah bakal asup ka jero surga. Amin ya rabbal. Hayang ka surga hayang. Hayang ka surga hayang. Maka orang cintai para kiai insya ya mah kadang-kadang ka kiai datang soteh mun keur butuh bener teu dauh we keur teu butuh mah teu daekeun datang bener. Emang kadang-kadang kitu palurah aparat oge nya polisi kitunya kadang-kadang artis dikawal ai kiai mah diantep bener. Pula pernah Kang ceramah kesel teh di jalan tol macet keur mojana macet datang mobil polisi wewe totot wewe totot totot wewe totot wewe totot saha sieun cai teh minggir wewe totot si horeng mobil fatwa sugan kula keur ngawasa horeng Rapi Ahmad artis keur dikawal B1 Ahmad masya Allah cai teh geuneuh amat dikawal kitu. Kula aya teh ceramah ke Bekasi 2015 hayang ulah kana macet minta jemput ka panitia. Punten panitia hayang dijemput dikawal supaya di jalan ulah macet. Siap kiai. Maghrib datang ambulan kayak main. Wiu cai sana modal wayah kieu di urusan nanya. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ya di panitia di Bekasi rek naon? Rek ngajemput kiai. Make ieu? Heeh. Pan cek yang lancar. Sudah engke make fatwa polisi. Oh, riweuh kiai urusanana. Mending ieu nu babari teh. Lain naon serem suarana sia teh. Polisi mah kena wewe totot ieu mah lain wiu wayahna deuk kiai deui wayahna oge siap atuh. Kula mukakeun panto hareup ece si horeng dihareup geus aya penumpang kenekna kiai punten di dieu mah ya abdi kiai di tukang we sorangan maksudna cai teh cicing mah lega oke siap ago aing di tukang sorangan kieu da ambulan sirina dihurungkeun wiu bener eta mah ce nu macet mah areueuh ngisi kabeh ge nah gitu aing beli mobil kos kieu gitu cai sing horeng Kang masya Allah barang macet arawas lampu merah diterobos di Cileungsi diudag ku polisi barang reka udag nyari ka pesepion polisi geus deukeut supir tegang ngaliuk ka tukang bari ngetrokan kacana kiai lamun kira-kira capek kekedengan rasa kedeung dan maksudna cai buruan kiai oh ngedeng teh geus kitu leungeunna kos salat kiai geus kitu matana perem ulah maka bentanya oke aing meureun kieu barang di ka tukang aya polis daripada urusan lila jeung polisi mending sarua gero jeung supir aing geus bae aing we STD nya purtu polisi muda selamat malam Pak surat jalan ini Pak STNK aya Pak tahu lampu merah tahu kenapa diterobos mayat Pak aing mah gebok disebut mayat geus teu nahan palura eta aing eta hayang seuri aya eta hayang ceurik aya anu kenceng mah hayang dahar eta aing teh bener eta mah cek polisi oh mayat jalan lewat we aing teh di Bekasi jamaah nyambut tolong cempe ulah wakat walaal aing bisnis lah jeung supir hey driver come here naon kiai hadir aja ngomong naon sih tadi kasaha ka polisi oh henteu ngomong naon kadenge di tukang mayat saha kiai mana hirup kene ngabohong kiai kudu nyaho ngabohong jang kabeneran eta diperbolehkan oh jadi bisa ngajarkeun aing cai mun sewot eta ka supir hargai para kiai para ulama insya nu katilu sejarah siapa adanya kita saha indung jeung bapa dikuatan ku ngajo saeutiknya dilewatan punten engke rasul kaopat eureun di Baitul Lahmin tempat lahirna Nabi Isa ku penting-pentingna menghargai juangnya seorang ibu dan bapak muliakeun indung awas ulah doraka ridallah fi ridal walidain wasutullahi fi situl walidain ridona Allah aya ridho indung bapak murkana ge aya dina ridho dan murkana indung bapak urang mah kadang-kadang kitunya jarah ka makam wali nu jauh dijuk-juk nu anggang di teang tapi makam korot deukeut imah tara disapukeun bener teh kadang-kadang jarah nu jauh urang sampeukeun makam kolot teu daekeun di keramik nepi ka ayeuna betul
awas kiai tala jarah lain osok ulah ge jarah ngan memeh ngajauh nu cuk-cuk menggeh datang kanu anggang nu deukeut urang caketan aya sajen aya naon di jerona aya indung bapa urang nu moal aya urang tanpa jasa mereka betul kamu indung mah hei manusia tadi diajarkan dia langsung teng 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 hormati ibumu yang melahirkan teng cerita mah dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya ialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya tereng tong teng tereng tong teng tereng gitu bisa tanya masih ngaji menang naon tereng tong teng geus kitu lumayan masya doa ibumu dikabulkan eta karamatmu aya deh di imah bungahkeun insya komo nu jadi indung mah ngandung kula boga pamajikan boga anak 3 duka hiji 6 tahun ayeuna mah santren di Tangerang Asalim Pondok Pesantren Asalim Balaraja Gembong Ampel nu kadua 4 tahun nu katilu mah kekarak 1 tahun da eta mah hasil corona jadi jadwal loba dibata-batakeun nyeunaan budak we ngapa rek jadi hiji tapi nang hasil corona ge ngaranna bagus Nahla Najmatul Ummah Nahla eta tina surat An-Nahl nyatana naon tawon mah di bageran mere madu digalakan nyeureut tawon Najmatul Ummah bintangna umat Kanjeng Nabi tuh ngaran masing bagus cuma lahir usum corona sangaranna Muhammad vaksinasi si gelo si eta mah eta sa anakna adina ieu mah si Siti Corona anu eta mah komo tetangga urang mah ngaranna Siti Ambulanco gagahan si itu atuh tahun Ahmad Boster suntik nu katilu ngaranna Boster betul ngaran masih bagus karena nama adalah doa Masya Allah tuhnya ngaran anak uing nu kadua Sania Fatman Nada Sania anak kadua Fatma ngaran indungna Nada asa kecaptina Nida artina digero sabab anak kadua kulamah dikandung teh 11 bulan lila euy bener biasanya berapa bulan ya mas 11 tak diintip poin tengah poting saya keluar mual gitu keluar langsung jadi ngaranna Nada akhirnya dipanggil tina Nida nu kahiji mah Najwa tina Naja artina salamet sabab pembukaan can pecah ketuban ti heula biasanya pecah ketuban irahabu barang jeung orok halu da eta lelesangna ieu mah geus kaluar ti heula ai cok bidan teh kudu dioperasi ieu mah sesar mung di sesar mah ceng anak aing terbatas kudu 3 sedangkan cita-cita 12 aing kumaha masya nya perjuangan seorang indung ngandung luar biasa sabulan 2 bulan nyeunaan huruf O di dapur kunaon geulis sarareba sabala kunaon 3 bulan teu meunang head hamil emang usia mah seukeut lain seukeut hamil kitu atuh ubaran geulis kunaon cau ti ka Haji Badrussalam bau itu bolu ge bau ya amplop eta mah teu aneh keur hamil mah teu bau kana amplop ge nya pahyangna aneh-aneh Kang Haji nu hamil mah aya ngodading mah ngoleh bingung aing kudu neangan ka Bandung tapi neangannya tukang nu deukeut aya tukang ngodading lewat cap we odading mang tadi sangaran Ujang wah oleh atuh ih Ujang oleh we Ujang Kiai 100.000 oleh oke oleh copot duit aing 100.000 ngaku oleh dibawa ka imah geulis aya naon Kang odading mang oleh eta mah wau aing ge mang Ujang belegut surang aing teu wauheun eta 5 bulan 6 bulan 7 bulan ngandung leungit ngidamna datang beratna betul teu Bu lalaki mah lamun capek ge aya istirahatna benar jadi tukang ojek capek tunda bae motorna sarekeun leungit ka capek ulah ceramah capek tunda mikna eureun geus leungit ka capek tapi seorang istri saat mengandung seorang ibu saat mengandung eueuh caritana rek kondangan nunda beuteung ka tetangga cari kondangan heula nya nitip beuteung sapoe da eueuh dibawa we komo keur hees mah serba salah sugan teu geuna hees copot beuteungna simpen hees tibra pan itu
yang gigir salah gelis naon Kang coba yang gigir berat sabelah coba nang karak jelenggu sugan nang kuma bisa ngaganjal belegu kuma syahesna nya peureum oh sugan teh malah teh peureum sarua ngomong geus lahiran maka ngajerit Kang kumaha ieu atunya mau atuh aing mah pernah ngajuru pan ieu teh gara-gara siapa belegu atuh aku gara-gara RT sih teh tanggung jawab maksudnya ngadoa iya didoakan bohong mending bibirna cicing wae maksudnya ngadoa nyawan ke doa gampang ngajuru 12 tahun mas santren Kang can pernah kiai ngajarkan doa gampang ngajuru sugan aya di dia budak pangun doa gampang ngajuru ngapakeun pas kitunya bingung ieu kumaha tuh geus ka rumah sakit we nya ayo atuh Kang bawa neng ka rumah sakit ayo dibawa ke rumah sakit tong jurig wae atuh teu kuat tahan neng tahan main nahan neng keluar aja tapi ke rumah sakit bidan langsung Bapak BPJS apa tunai caing teh kieu acan kudu nanya ada Bapak duit aya di Haji Badrul Salam teh tenang weh langsung teh dibawa ke Bapak mau ikut arek naik balik heula rek naon rek nyang madukun tetangga wing mabeurang disebutan di Bogor mah dia nu sok ngolongan kalahirkeun saha madukunnya beda ngaran doang kan sarua profesina mah nah yang madukun caing teh nya Pak mangga diantos ngajak gue bilangnya ditunggu ya Pak siap barang awak ke mobil hese aya motor satpam taipan buru-buru dicokot rek ka mana eta Pak nginjem sakedeung rek yang madukun nyolongnya aduh wae tah mobil wih cekal ya kunci mobil expander kira-kira anak kulat baik di mobil jang Bapak ya Allah Kiai mudah-mudahan kita balik deui gelo tah satpam jadi Kiai nginjem motor heuh sakedeung nya mangga tah ieu STNK pake gue motor Suprapit turunkeun gue tuh bisa disater selah beledak angsuran moran kelo cai mau menengah hutang kacir yo aya sapam kredit pun dilaksana teh geblek ieu mah mere kode motor teh menengah hutang cai teh bawa ka rumah madukun geus kolot umurna 86 tahun Assalamualaikum Mak Assalamualaikum Ma tulungan Ma Assalamualaikum keluar madukun wakan lawang panto cekrek malarat cek aing waduh ya kode alam waktu balangsak ieu jelema ieu pan kaciri ceuk nu teu gablek mah tina panto ge malarat anu beunghar mah moal kitu imah lurah teu kitu ieu plaktuk gablek nu beunghar mandapurna oret oh di ditu Assalamualaikum waalaikum salila betot ayeuna motor bawa ku buru-buru di jalan ngamuk gini nih can ge beres nembalan geus diculik lain diculik dilatih nembalanna ngajuru manten ayo dibawa ku rumah sakit di rumah sakit turun mana si neng rek ngajuru nah tuh lantai 12 Kiai goblok sia mah kunaon mah atuh lantai 12 mah rok sia keluar aing modal oh ngap naik lagi moal mah gaul dong pakai lift naon lift teh pantong ngapung lift teh mah ayo mah yang ngasaan pantong ngapung ayo der jadi pencet tombol tek buka open tulisan ngebuka langsung ngajol ini ayo masuk terjadi sieun tutung jeung sieun tutung eta aya tulisan open open teh buka mah lain saya teh open mah paranti nyeun kue aing digablek mungeun keukeuh mama yang lempang wae bener 12 lantai tuh makur lantai 2 mama kadu gayu lempang yuk ayo lempang langsung eta ini lempang lantai 2 ungapeun sok mah geura jampe kedeung memeh ngajampe mah hayang minum heula madukuna teh panya teu capeun teh tadi keneh Bismillahirrahmanirrahim ngalagu badukun dulu China dulu China dulu China dulu China herang sok mah geura inum Bismillahirrahmanirrahim 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 kumaha rasana mah eueuh rasaan emang mah biasanya nginum naon susu punten Kang ulah kasih nya ieu mah madukun neneng ieu madukun
Mada kadenge ieu kayak dijeunkeun ku Kyai Jahat we ka Jawa Atib. Moal mah nama keur diuk di panggung sugan panitia nu nyieunkeun. Ih sok loba kahayang nih teh. Panitia ulah sok dianggap cicing we eta mah heureuy. Tong dianggap heureuy eta mah. Tong dianggap heureuy. Berarti serius aing hayang. Sok geura jampe mah. Dijampe kumaha dukun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Main nuluk salam nu ngajawab cai teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wa jurig wa kunta wa kunti wa nawani wa mantak wa niga aing mawauh. Wauheun ka jurig kita mah dukun eta nya. Itulah perjuangan, hargai sejarah ketiga tersebut, negara, agama, dan kedua orang. Berangkat bae Kanjeng Rasul dulur jamaah sadayana mulai ku Allah tingalikeun naon-naon anu kawasana ku Allah ditingalikeun ka saha ka kanjengna sabab memang tujuan Allah linuriyahu min ayatina akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami ku Allah ditingalikeun Rasul keagungan Gusti diantawisna dulu jamaah sadayana Kanjeng Nabi ditingalikeun ku Gusti Allah aya golongan manusia anu ngawurkeun benih satu kali ngawurkeun langsung jadi harita keneh bisa dipanen harita keneh beres dipanen teu kudu melak jadi deui dipanen jadi Masya Allah dulur Gusti katingali saha itu Jibril umat salira ku genah gening melaksa kali berpanen berkali-kali hijahiduna fisabilillah mereka orang yang jihad di jalan Allah ku nyawa na Jibril mun nyawa dibutuhkeun bikeun pan Indonesia mah keur damai lain nyawa dibutuhkeun tapi harta naon cenah harta aya rajaban luar biasa menang danana 20 juta leuwih alhamdulillah berarti anak kitu ge orang dia bakal suatu saat nanti di alam akhirat bakal panen berkali-kali amin ya robbal abdi mah teu boga harta berarti mau panen tong ku harta bantuan tanaga beres acara sapukeun jalanna insya abdi mah geus kolot harta teu boga tanaga eueuh pikiran dikeunkeun yang berjuang di jalan Allah abdi mah teu boga pikiran gelo berarti geus kitu mah berangkat dari Kanjeng Nabi ningali bae aya hiji istri nu geulis kawanti-wanti endah maliwana geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamentena ngadaun seureuh bibirna ipis jeruk sapasi gadona ngeudeuk sapotong pangamungil kuwung-kuwung alisna ngajalar pae mun ditili ketigigir disawang ti tukang leny ditetep ti hareup si ningali Rasul aya istri nu geulis ngan wajah hungkul geulis tapi tina beuheung kana dampa suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan mahia Jibril saha itu Jibril umat salira umat kaula nu mana Jibril nu tara salat rajin salatna nu tara zakatnya Jibril tong zakat sodako ge unggal poe tara puasa ulah Ramadan Senin Kemis ge rajin tara ngaji Jibril di Senin ka Minggu tara balik ngaji lagi geus munggah haji can Jibril 3 kali munggah haji lagi Haji Muhyiddin mah eleh Gusti 2 kali Jibril saha Haji Muhyiddin sinetron akhir zaman eta mah geuning sia nyaho kiai nawe nu geblek kita mah da eueuhna kitabna mah Haji Muhyiddin teh aing we nambahan saeutik kunaon Jibril eta awewe disiksa ari awakna geulis ai beungeutna geulis awakna ruksak padahal salat osok zakat sedekah dikaluarkeun munggah haji dilaksanakeun puasa dipikagawe kunaon atuku aya dosana Gusti naon dosana Jibril ieu awe teh keur di dunia tara daek maturan salaki lamun keur dahar aya nu kitu salaki dahar diantar sorangan aya loba geulis urang dahar yuk Kang ti heula we seubeuh keneh awas salaki dahar batu najan geus dahar ge baturan we kudu antep we sorangan neng dahar yuk geus abaso aing mah ti heula tadi awas tapi di itu sih di Bogor
Ayo di dia mah moal insya cek Haji Badrul Salam ge ibu-ibu di orang daerah dia mah limpas Cihanjuang kabeh ge balageur ka salakina di dia mah asalkan salakina loba duit di dia mah walaupun loba duit mah pipina ge diwedakan ke Wardah mun Wardah tarigu nu terima bodas weh manona ge diset biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan ogo keur loba duit manya awak disemprot supaya salaki atoh mun kudu loba eta mah dikubang apa di poe tarawihan mah salakina datang ogo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aya naon geulis anak aeti naon anak ae no isya ka mana wae anak ae sasalakina ten engko li entut naon mesa rokok meuli udud naon entan tentit entan tentit siap bujal atas saeutik diciwit ku salakina mah kuat iwit ae iwit euy keur loba duit mah diciwit kitu ngambek salakina gawe di Jakarta balik saminggu sakali sakaya balik sono meureunanya assalamualaikum assalamualaikum keluar pamajikana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akang aya naon geulis seminggu loh kita berpisah kenapa itu terlama bagi mama kunaon hono ida endu eli 4 hono ida endu eli Malaysia sono kacidari nu sekali apakah kau tidak berdusta Rika tidak Roma apa buktinya kau rindu pada aku Rika kencing cat ndrok muka naon kancingnya copot androk ke muka nah ozo buayang ke surga di surga awewe geulis tapi awakna rusak gara-gara doraka kanu jadi salah mudah-mudahan di dia masing saroleh hasarian amin ya robbal padahal ibu kalau mau ke surga gampang asal nurut ka Allah nurut ka Rasul nurut ka salaki beda jeung si akang mah nurut ka Allah nurut ka Rasul nurut kanu jadi indung jeung bapa tapi loba kana hisabeunana ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum hartasna wallahu alam bil murad. Hai orang-orang yang beriman, ku angkusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari panasnya api neraka. Lalaki tah awe masa nurut deh ka salaki daek awewe nyium tarang salaki pahalana sarwa jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung mah anggap we gablek abah di imah ecorok unggal subuh gugur dosana alhamdulillah. Cek pemuda teh kula budak mora bisa teu menang pahala kiai lamun bobogohan nyium kitu bisa asal nyium na malam Jumat sarua nyium tarang kabogoh pahalana jeung nyium boal monyet 70 kali lawak aja nikah mah ulah wah. Ibu mah bahkan bu kalau sedang beribadah yang sifatnya sunnah berbenturan dengan keinginan suami dahulukeun ka hayang salaki. Contoh keur duha sunnah apa wajib? Ibu duha sunnah apa wajib? Sunnah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cek salakina geulis akang ngareka sawah hayang ngopi katakeun duhana jieunkeun ci kopi salah ulah sosolehan teu make ilmu atuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geulis akang hayang ngopi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas sirata kopi neng wal mustaqim. Nah, salah batakeun heula duhana jieunkeun kopi salah beres salaki dijieunkeun karak duha deui cenah geus sangeuk Kang ari geus kaganggu kitu mah ibadah teh sangeuk jadi males kana duhana ge wios bu poe eta tong duha sabab kunyuguan cai sagelas ka salaki pahalana salat jeung salat sunnah 200 rakaat. Pernah ibu sholat sunnah 200 rakaat? Ulah waka ibu abdi can pernah. Urang mah ulah waka 200 rakaatnya.
2 tilu heulaanan. Ieu masjid naon ngaranna? Hah? Ar-Rahman. Ieu masjid Ar-Rahman tarawih berapa rakaat? Hah? Jeung witir 2 tilu, 25 heul da witir mah batasna satungtungna hiji we witir tah. Ngan umumna baraha 20 2 tilu. Ah henteu Kang, cenah di ditu mah 11. Kajeun nu 11 bener 2 tilu ge bener. Nu teh bener mah tarawih geus kitu we. Moriweuh cenah di Ar-Rahman mah cenah di ditu dilimpas 2 tilu tarawih teh pan NU di dinya mah. Di ditu mah cenah 11 pan Muhammadiyah. Ari maneh teuing da mah tarawih. Nah, asup ka mana nu tarawih? Ngan penyakit nu 2 tilu nya termasuk uing sok milihan imam diintip imam teh saha imamna penting yeuh waduh kotok pelung eta mah panjang napasna saya teh mah lila ibu-ibu waduh subuh beres nak kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bawa pangaroko lah kaburu ya mah usahana. Bapak pangaroko tarawih teh. Beresan can karena iya kana budu oke. Mun beres bejanya siap oke tenang. Biak tilu batang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hokuak surah. Muar rokok paehan. Cingkal oleh rokok di paehan. Jelema mah henteu. Takbir. Allahu akbar. Talabir kabeh. Tereh beres Fatihah mah takbir. Allahu akbar. Kabeh kompak. Eueuh nu teu salat saurang ge. Mulai imam maca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Sukan mah pindah aing ti limpas. Nih pindah aing ka ditu. Ujung panegangna ini ngan tarawih nu gancang. Sarekan ku Haji Badrul Salam. Punten Kiai. Imam mah ulah maca Yasin. Kunaon jamaah protes. Kunaon eueuh nu saur ke penting kaberangan. Geus semua malam kadua imamna eta keneh. Cek ibu-ibu, dak nu kamari sama. Lilah dewe urusan moal geus moal ku Haji Badru. Menurut mun teu kumaha geus dengikeun we. Nu duaan mah cicing dipeduk ke salat. Ngintip imam, keur Yasin urang kabur. Kumaha lain Yasin? Miluan itu kang geus siap jadi geus. Allahu akbar. Ece pondok ayeuna mah. Kamari mah panjang. Anu pondok tadi carekan ku Haji Badru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yes. Gancang. Kaburu nonton Ikatan Cinta. Coba kana TV wae pikiranana. Ulah bosen film kos gitu. Karesep aing Ikatan Cinta bosen. Filmna keanggeus-anggeus atuh. Sugan teh siasa beunang ditewak beres tamatnya. Aing jahat mah datang di si Irfan kamari mah nya jahat baci datang si Irfan. Gara-gara dendam si Irfan boga adi ngaranna Sofia urang indungna si Ani ditabrak ku bapana si Aldebaran si hartawan Alfahri. Atuh dendam si Irfan eta si Jessica anakna untuk mengawasi keluarga Alfahri. Orang ini diracun si hartawana. Akhirnya si Jessica pun diperkosa. Mapuna mah ku si Denis pada ku si Iqbal anak buahna. Lebok si Irfan. Kesel aing mah nya. Nu kasal mah eta si Esa boga anaknya ngaranna si Kesha ngapuna mah anak sini nu pada anak si Riki aing nyango tanya hoti mana buat tanya hotanya teuing ce punten abdi rek naros ari sirena pan leungit geus apanggisan geus aing berapa itu nonton ya itunya masya atohun geus lah heula geus Yasin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah tuh denge. Ngeunaun waqi'ah dulurna Yasin waqi'ah teh. Aduh subuh deui wae urusanana. Urang mah hayang anu gañ. Tapi menang teu? Menang, bener Kang menang asal tajwid mahad tumanina. Ukuran kudu beunang. Tumanina eta biqadri subhanallah, saukuran ucapan subhan. Ulah gancang-gancang teu. Mau hoyong goncang gancang teuing jam 7 mulai jam 7:05 geus bubar kan
Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Sallallahu Muhammad. Beres tarawih ini Abu Tahul. Mak kunaon mak mabok tarawih. Mending mabok aing ruku imam sujud. Aing sujud imam balik goblok. Nah uzu tungtuna poe katil imam datang. Jamaah puyeng. Di Ar-Rahman imam. Mana ka Haji Badrul Salam? Ka Haji Atib. Terus imam nyawa aing oge. Salaki mana? Salaki yang masuk laki kakara, kubur imam sama. Terus saha? Tuh yang bingung. Datang RT, ngomong naon sih bu? Pak RT, kebetulan. Naon? Imam. Oh tenang, ayah RT. Hebat RT. Tenang, pokoknya lancar ke RT mah. Maju RT ke harus. Suka trek imam, paling pengumuman RT. Jamaah Masjid Ar-Rahman, musabat imam ke darah datang. Nah kata tarawih diliburkan ke RT. Ibu-ibu ngacung Pak RT, punten, kunaon? Manya tarawih libur. Daring lain imam dadarotan akar pun jadi Ustadz RT maju ulama apalah kuliah jeung puluh kajeun tong ganti-ganti 20 rakaat menang sunah ieu urang tanya jamaahnya sok sebatanya jamaah satuju kuliah puluh ganti-ganti satuju RT maju modal kuliah puluh Allahu akbar lakum dinukum waliyadin Allahu akbar menang genep rakaat salamat ya RT Rokat ke-7 jeung ka-8 wairil maghdubi alaihim waladdallin amin barang maca kuliah budak peuting ngagua pasti kuliah deui cing ibu-ibu cie yang mau kuliah saya teh ganti aing mau kuliah Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tab buat yada abi lahabi wa tab buat yada itu kemana sambunganana artinya buat yada mewek diharap buat yada abi lahabi wa tab buat goblok eueuh sambunganana cek jamaah RT mewek tuh tulungan ganti RT Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna pasti kausar deui aing inna amana samunganana inu genahnya inna ibu-ibu lillahi wa ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu akbar barang ruku mamu sajajar mau kabeh naudzuh mi'raj ka Allah hasil mi'rajna sol jadikeun salat membumi dalam artian rajin ibadah Allahu akbar sidak kesin nuku tunggal anak tinggalan boten tinggal anak dangu lampot dangu ngerti sarua kurang henteu ai jelema salat leungeunna sok disimpen luhureun bujel handapeun dada keur mazhab Syafi'i disebut teh naon sida ari sida ke bahasa Arab lain bahasa Sun sida teh sida jengkep sida hartina sing nepi ka beunang nepi beunang naonna nyekelanana nyekelan naon awakna awak saha awak sorangan kunaon sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah salatna sok jajal palurah salat Allahu akbar kana awak batur di babu kok isieuna naon nyekel awak batur maksudna naon hirup di dunia loba introspeksi diri ulah sok hayang meunang sorangan ulah sok aku bener sorangan kudu loba ngarakusal introspeksi diri tong ningali gorengna batur tapi ningali goreng diri urang sorang supaya naon supaya bener cing sok lamun urang hirup ngaku bener sok loba salah tapi lamun hirup ngaku salah insyaallah bakal bener betul sok lebaran Idul Fitri keluar di masjid kapanggih dulur ngaku bener apa ngaku salah ngaku salah terus lebaran mahnya ece hampura dosa loba salah ka ece rai mah teu salah ece nu salah rai nu salah ka ece salah ka rai ka ece ka rai salah rai ka ece salah duanana ngaku salah ayeuna patampepan pepelukan langsung hampura saja sok tahun ayeuna mah ngaku bener saurang ece ampura dosanya loba salah ka ece geuning sa ngaku ayeuna mah wah suka ngaku lebaran doang sia mah mah bener
kasalaki ulah ngaku bener kudu ngaku sah, kasalaki oge ka pamajikan ulah ngaku bener kudu ngaku lebaran teh yeuh dieukeun salaki dieukeun salah teu nyalu using bener anggap we ieu tuur salaki leungeun salaki simpen dina tuurna cium minta hampura sing bener minta hampura bari ngurutan kupat. Assalamualaikum salam oh panang geus balik di masjid beres kagoknya hampura satahunan hampura moal peso dikiekeun hampura moal cenah tuh masalah ke tengah hampura diukeun si rapi leungeun simpen di dieu nu salaki eceun nyaluuh pan sirah eceu aya dina dengkul salaki keunang usapanana tuh Kang di luhur saujung rambut di handap saus tampat di gigir sakuncing itu tukang satu lak pinggang hampura neng akang hampura ya hampura gini akang cerikeun naon suku aing kajejeg sukuna awaskeun heula bisi katinca tuh nya cium leungeun ngaku salah ngaku benar ngaku salah ngaku benar bagus ngaku salah Kang rumasan neng jadi pamajikan saya loba salah kakak neng rumasan tara bisa ngurusan jadi anak jeung salaki imah malakat wae dosa kakak dosa naon belegu akan sok leungit teh tara di dompet wah boy aing leungit eta teh neng nu nyokot si galo tukang aing teh tuyul ampura asieun geulis di ampura malah neng sok mesenan paket rajada tara bebeja goblok paingan aing bayar paket unggal poe bingung sanu mesen wari sia tapi da ngaku salah moal parase kumaha cek salakina geulis usapan puputon kembang kadaton panyeleukan barang peuting teh nyantel dina hate ngait dina ati ngagantung dina jajantung sumarabah dina bayah sanubari akang tercinta di hampura geulis bener Kang hampura ka ning bener kunaon alasanana sia nyokot duit tara bebeja meureun kitu aing mere duit saeutik teuing bener Kang hampuranya kajeun geulis sia nyokot mesen paket ke bebeja aing nu ngadownload Lazada eta gini akan mikir heueuh aing mah tak ngerti nu kudu minta hampura mah aing ka maneh geulis hampura kunaon Kang jadi lalaki teu bisa nyontohan ibadahna bener ngajarkeun fikih tauhid tasawuf teu bisa ka maneh hampura geulis dihampura ku neng akang dosa mah kedean aing dosa naon akang geus 3 bulan aing nikah deui teu bebeja ribut deui geus kitu mah yuk beres kurang rojaban tingkatkan ibadah ke Allah jadikan sholat bikin pamadat kurang huruf di alam dunia insyaallah kurang bakal barokah dunia jeung akhirat amin ya robbal sajam setengah sing kuring ceramah mudah-mudahan sing aya manfaatna mudah-mudahan orang dia sing barokah sadayana tong wakabubar sancan ditutup ku doa ke ku guru urang insya ragesa bola di Banjar diremakeun tatuanana pamugia Allah ngaganjarnya lametkeun kasadayana salamet para kiai jeung jamaahna salamet para pamimpin jeung masyarakatna salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna wa kun akhir mutadi musamihan wa qulil islai fasadina sian wa asli fasada bi ta'ammul wa in badihatan fala tubadili para kiai para santri kula loba salahna boh maca Quran tajwid mahrajna boh maca hadis nurahkeunana eta mah kabodohan kula lamun aya benerna eta pitulung ti Allah Subhanahu wa taala kirang langkungna nyuwunkeun dihapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.